cak mana dina obrolan neng ayeuna negara teh keur krisis neng urang teh Aisyah teh jualan susu embe jabatur ge nu jualan di pasar teh akuari mah dicampur sebab lamun teh dicampur atuh engke ieu urang moal aya untung geus banding campur bae neng supaya terjangkau harga jeung supaya laku ulah sakumaha biasa ieu situasi negara keur kieu nih nu penting laku bae mak daripada ieu dicampur mama urang doraka engke besi kajahoan ku khalifah Amirul Mukminin Sidina Umar nya nama galak sedengkeun Sidina Umar na aya keur ngintip Masya Allah situasi krisis kieu bae ieu budak masih kene bisa mempertahankan kejujuran jeung keadilan ulah mah ulah datang ka dicampur-campur daripada dicampur mak kajenting hargana ditekeun bae saeutik cak si emak atuh deuk sanu meuli tah mah kos kitu mah nu mantak dicampur ge sebenarnya supaya terjangkau hargana jadi murah makeun bae rezeki geus diatur ku Sang Khalik Allah cenah teu laku urang bertahan bae menta ka Gusti Allah belah dieuna urang sieun ku khalifah belah dituna makan ku Allah eta Sidina Umar kabeneran ngintipna jeung Ki Aslam aya keneh jelema budak ieu jujur jeung adil ya Allah ya Rabb ribut di jero imah emah jeung anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat mobil khusus kakersana Kiai Haji Musa
Kiai anu geus kolot huis nasa awak-awak tapi bisa kawin deui ka nu ngora. Doakeun urang, doakeun mudah-mudahan bisa kawin deui nya nambah cak pamajikanna sial. Oge ka kiai nu sanesna nu sepuh nu anom ilu khusus oge ka Kiai Haji Tubagus Raden Nasir anu alhamdulillah melalui wasilah anjeunna urang kumpul di dieu oge ka Kiai Haji Profesor Doktor almarhum Kiai Haji Supendi atuh nu dirahmatan emang embung teka gantun selaku tokoh anu luar biasa terkenal di kalangan jahe Haji Apeng. Alhamdulillah hadir kana kori urang anu tos teh asing deui nu kusim kuring dimulyakeun keluarga almarhum Haji Somad sekeluarga anu kusim kuring sangat dihormat kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tos aya catetanana di Lauhil Mahfuz kudu amprok ngariung di kampung Dukuh bari eueuh dukuh nama itu dalam rangka ngabesuk dorong doa ka almarhum khususna Haji Somad umumna ahli-ahli kampung Dukuh anu kula tadi di mobil geus nyarita urang teh tahlilan tiluna tujuhna matang puluhna ngaratus kula mah ieu kula encan hayang paeh tetapi geus aya nu bosen hirup di dunia di mobil ge tadi meureun aya mah Haji mah cenah geus kakolotan meureun asana jarang geus bosen ya. Hayang gerati heula. Atuh mangga bae Mang Haji. Teu geudeg teu maleukmeuk. Bisi deuk hayang ti heula mah bahkan bisa ditelepon beureun Israil ge nya. Tapi teu bisa gitu horeng umur mah geus aya kepastian. Haji Pendi umurna geus 70 leuwih layak lamun diheulakeun tapi ternyata anu maot nu di bawah manehanana bae di bawah manehanana bae tak orang doakeun Haji Pendi supaya panjang umur kurang para rae kabehnya nama hirup bae datang ke batur sorangan
daek mah haji embung oh berarti hayang peh tila embung kumaha sih peh tila dek ya Allah hirup bae terus sorangan bedek ya kumaha tah sih tepuguh jelema teh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun maut geus biasa perasaan. Tadi ayatna dijelaskeun tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Urang embung-embung ge kapaeh teh tetep bae bakal kapanggih bae. Jeung urang teh kaambe ku taneuh anu bakal jadi kuburan urang. Kaambeun Bang Haji ge teh ku taneuh teh geus rada kaambe. Kullu syai'in yatlubuhu minhu, setiap perkara eta diteangan ku asli nanyana ti mana. Al insan asluhu minat turab, manusia aslina ti taneuh, wat turab yatlubu, taneuh neangan ka manusia. Jadi taneuh teh geus ngambean ka bangsa nu umur 70 kos Bang Haji mah. Sekira di mana dia? Ya Allah ya Rabbi. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon tetep ujung-ujung nama maut. Seringan orang datang ke makom ningali kuburan tataan kurang oh ieu teh jenderal jageus pae oh ieu teh letnan maot oh ieu teh kitu di bawah letnan naon bener ente sih ya. Oh cak Haji Pedi di bawah letnan gayor. Sia bodoh sia. Ya Allah diajak kita dek pinter-pinter. Ayo jelema nu ya diajak ngaji teh dek pinter-pinter. Geus sakit kitu da mah berenderat nanya. Teu naik teu turun sakitu kajen lah maklum bae pae urang ningali deui ka dieu wo renganan ieu teh Niki Ardila pae sarua waduh komo urang dieu mah we geus sabuaraha nu puararae deuleu urang di kuburan ya Allah ieu mah pengusaha pae ieu mah RT modar pararae kabeh masyaallah gari nu boga jabatan luhur pangkat luhur harta loba nu kolot nu ngora katempo ku urang kuburanana masyaallah karim geus aya nisan-nisan tinggal ragap diri urang belah mana ieu aing bakalna ya hayang kuburan anu hebat di Karawang eta mah kuburan geus dipersiapkeun lahana aya taman di luhurna ge aya paranti sosorodotan aya satpaman asana malaikat munkar nakir ge moal sanggupeun beureun ieu mah cek
jelema-jelema nu barodo sarua bae pae dek di mana sebab awak mah balik ka taneuh tapi roh urang bakal menghadap ka Sang Khalik Sang Maha Pencipta. Ketika ulang ningali kuburan ngajajar urang-ulang neleluarna mah nisana nu marmer di keramik dan lain sebagainya, tapi urang nempo ka jerona melalui kolbu urang, mata hati jeung kayakinan. Ieu jelema di jero kuburanana keur dikumahakeun. Si sugih nu baheula sugih di duniana lobatan teu sodakohna jeung ngazakatan teu, andai teu ngazakat jeung teu sodakoh bakal dikumahakeun di jelema di jerona. Nyana baheula teh ngajabat jadi jenderal. Terkenal di Ibu Pertiwi. Kuari geus aya di jero taneuh. Masa hirupnya na jabatan jeung tahtana dipake ngabdi na ka mana, apa jadi satu kebanggaan. Keur naon sih di jero kuburanana? Ieu artis anu paeh teh ya, nu tadina ajle-ajlean di panggung. Ayeuna geus aya di himpitan bumi. Keur naon sih di jero? Eta dihitung-hitung ku urang teh kuari urang ka Haji Pendi mun paeh kumah di jerona. Tuh dek nanya bae ka urang dia ya. Kira-kira ieu disiksa apa henteu? Siksa. Atuh boro-boro malaikat jelema ge nyahoan siksaeun. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, bohong aya dinyana. Ya, teu jujur aya dinyana. Teu adil aya dinyana. Numpuk aya dinyana kabeh. Ya siksaeun atuh. Salat cenah pan sok salat, pan teu husu salat. Iraha salat teh husu. Jam magrib ge jeung 2 rakaat heran aing mah. Masa magrib 2 rakaat? Ya. Aduh, Masya Allah, ayah anu normal lohor 4 rakaat make sujud sahwi. Berarti kan tuh beres sih sholat teh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tapi tetep urang mah iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa. Babari urang nyaritakeun jujur jeung adil, tapi praktekna Masya Allah. Pejabat mana nu jujur, pedagang mana nu adil, kiai mana anu jujur, ustad mana nu adil. Hese nyaritakeunana boro-boro pejabat jeung pedagang, kiai ge jujur teh hese. Kiai teh jujur hese, komo pedagang mah nu jujur. Komo siapa tah? Hese. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Umar khalifah kedua, pernah terjadi krisis ekonomi. Numantak aya dongengna Sayyidina Umar teh nataan rakyatna. Di belah ditu teh aya sabaraha nu miskin, belah ditu aya sabaraha nu fakir, belah ditu aya sabaraha yatim piatu, belah ditu sabaraha rangda. Tuh, asal ngadenge rangda beh haja apeng ha. Kolot ieu mah ji. Waduh. Masyaallah nu jompo. Tandang sorangan Sayyidina Umar mawaan terigu, mawaan gandum,
mawaan roti naon nu dibutuhkeun. Masya Allah, moal aya tanding pemimpin model Sayyidina Umar radhiyallahu. Krisis sarua ndek kumaha teh krisis teh saat eta hujan teh turun urang mah banjir pan kuari. Perekonomian macet lantaran di berbagai daerah kurang subur jeung gontok-gontokan peperangan akibatna ekonomi krisis. Nah Sayyidina Umar tetep menyantuni uang negara teh bener-bener disalurkeun ka rakyatna ka masyarakat. Peting-peting Sayyidina Umar jeung Ki Aslam berangkat ka lembur. Unggal peting ka lembur anu mendeteksi ngadenge langsung ti masyarakat ucapan-ucapanana kumaha, keluhanana kumaha, jeung nu kapanggih teh terhadap pemimpin teh kumaha, untuk evaluasi, introspeksi. Ya Allah, ya Rabbi, mantap. Urang ulah waka boga presiden ieu mah boga lurah bae kos kitu. Senang perasaan. Atau boga camat kos kitu, atau boga bupati. Mantap. Lamun enggeus atuh alhamdulillah, mun encan urang doakeun. Datanglah Sayyidina Umar ka hiji imah-imahna geletik hampir dek rubuh reod cicing di sisi bari ngadengekeun obrolan nu boga imah. Kabeneran nu boga imah teh ya seorang wanita nu salakina geus maot ngan boga anak parawan, Masya Allah, umur 19 tahun. Ya Karim, eta mah geus tilis. Weh, geulis jasa. Ya. Matana anu tajem teh, bulu matana bentik hideung, halisna ngejeler paeh. Ya Allah, pipina ngadaun seur, irung mancung. Ya Allah, gadona endog sapotok. Ya di dieu mah pendog hijian. Masya Allah Karim, haju awakna semampai. Cangkengna percis kos biola gitu. Allah Karim, bujurna eplok cendol. Haji Apeng mantap, Haji Apeng. Tenang ji, kalem bae, kagak aya deui. Bitisna ngabuah jantung. Ambo. Pan ieu mah tatangkal nangka tah. Atuh urang dieu mah bitisage bitis nangkaeun. Tah. Kulitnya disebut putih lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain. Ya Allah, ya Rabb. Dah, tamun boga pamajikan model kos kitu geus lah. Pokona mah geus moal ka mamana. Geus bae moal ka mamana cicing bae di imah. Teu hayang ka mamana. Ieu mah nu mantak haju ka mamana bae ge keur mah teu pati geulis, galak deh. Salaki teh di imah teh heureudang. Jadi henteu jadi sorga tadi imah teh pan urang lamun di imah pamajikan kajen teu pati geulis ge. Tapi senyum bae. Aya urang senyum, urang senyum. Aju deui sopan ka urang teh ka salaki teh. Ya Allah, kadang-kadang ngagalenye nyana noel ka urang teh kan mah ya Allah ya Rabb. Juga urang nyaho situasi, urang hayang cai tiis dibawakeun, cai panas dibawakeun kan geunah.
ieu mah lain paning coba pangmokeun cai kan nyokot bae sih cenah kos tutup buka cokor bae aduh paegeun aja apa nyandung deui iya meureun ieu tah ya we masyaallah bayangkeun kurang orang Arab geulis eueuh cawadeun cak mana dina obrolan neng ayeuna negara teh keur krisis neng urang teh Aisyah teh jualan susu embe jabatur ge nu jualan di pasar teh akuari mah dicampur sebab lamun teu dicampur atuh engke ieu urang moal aya untung geus banding campur bae neng supaya terjangkau harga jeung supaya laku ulah sakumaha biasa ieu situasi negara keur kieu nih nu penting laku bae mak daripada ieu dicampur mama urang doraka engke besi kajahoan ku khalifah Amirul Mukminin Sidina Umar nya nama galak mak sedengkeun Sidina Umar na aya keur ngintip Masya Allah situasi krisis kieu bae ieu budak masih kene bisa mempertahankan kejujuran jeung keadilan ulah mah ulah datang ka dicampur-campur daripada dicampur mak kajenting hargana ditekeun bae saeutik cak si emak atuh deuk sanu meuli tah kos kitu mah nu mantak dicampur ge sebenarnya supaya terjangkau hargana jadi murah makeun bae rezeki geus diatur ku Sang Khaliq Allah cenah teu laku urang bertahan bae menta ka Gusti Allah belah dieuna urang sieun ku khalifah belah dituna makan ku Allah eta Sidina Umar kabeneran ngintipna jeung Ki Aslam aya keleh jelema budak ih jujur jeung adil ya Allah ya Rabb ribut di jero imah emah jeung anak cek mana teh tetep bela pokona oplos me oplos tuh contohna tuh Haji Pendi ge dagang karung dioplos jadi contoh eta kunyana aduh ya Allah ya Rabbi itu cek si neng teh ulah mah kula anu merahna kula anu ngadagangkeun anak geus mama di imah bae ai kudu oplos-oplos mah ulah keun bae coba hayang nyaho datang ka mana Allah nguji urang duh lamun geus caritakeun ujian kabeh ge kan diuji urang kuat di sebuah negara Indonesia kan keur diuji dengan Covid corona aya jeung eueuhna wallahu alam tetapi kan lu jelas mah iya corona teh lain bae di Indonesia mendunia ternyata kan di Arab ge kan tutup datang ka eueuh hajian deuk kumaha tuh di Amerika di Jerman Prancis wallahu alam aya jeung eueuhna mah wallahu alam tapi ternyata kan seperti eta diuji hakikat nama gerak Allah ulah sia-sia diuji nah lamun urang diuji kuat bakal hebat Kangjeng Nabi nyontohan tangkal korma teh lamun dipelakeun nya nama kudu di pasir kesik di tanah-tanah model tanah urang moal bagus jadina haju lamun dipelakeun sikina di pasir atau di kesiknya nama kudu ditutupan make batu rahasiana ditutupan make batu teh supaya ieu kahandap jadina lamun teu ditutupan make batu sirungan kaluhur akarna teu kuat tutupan make batu supaya kaluhur ulah waka sirungan kajen jadi mah tapi kudu ngakar heula kahandap ieulah rahasia tangkal korma pelakeun tutupan make batu engke teu bisa nonjol kaluhur heula ngakar heula ka handap geus akarna stabil kakarak sirungna kaluhur batu kabongkar ku sirung iyalah dijadikeun satu contoh ketika urang diuji ku Allah
secara pribadi pasti diuji secara nasional orang keur diuji kuat orang diuji kos tangkal korma hebat kaluhur sirungan kahandap akaran ai kos ieu makan kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan atuh kos kieu bae dicangkok sanu bisa nyangkok nu kos kitu ieu mah atuh eta mah bahasa kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan eta mah tangkal kalapa ku galede garana nah lamun kahadap geus akaran kaluhur geus sirungan masya Allah menjadi pejabat anu tangguh menjadi pedagang anu tangguh menjadi kiai anu tangguh jadi kudu dicoba heula ulah kangeunahan ieulah satu contoh tangkal korma matak lamun jadi kiai henteu dicoba heula kaditunang keaprak-aprakan hayangna ka pendopo bae tak kiai teu beres sama kiai kos kitu mah lain teu beres danaona dunyawi berarti sebagai kiai mah kan contoh ukhrawi. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dicoba seorang lelaki hayang ka awewena geus lalakina beungeutna perang ya ditolak lah eta ditolak teh ya ulah ceuri eta adalah batu loncatan atau keur dicoba ku Allah tenang je aing ditolak berarti kan keur dicoba ku Allah kajen kumaha ge ieu pamajikaneun aing berarti kan iya aing kudu neuleuk ka tangkal korma kudu berjuang ka handap heula ye guys neng kakak ditolak teu nyeri hati teu naon tenang neng tidak akan kemana neng satu kali milik kakak tetap akan jadi milik kakak ye sok nanti ya ngaca kakak unggal poe geus ngaca bae ngaju kumaha rarasaan tatangga ge cariri kudu komo kakak emang kunaon tatangga ge nyencerikan kakak jore amat sia tuh komo aing ngol poe mamawa hulu aing tetapi tetep neng tenang neng deuleu tangkal korma ulah waka nanyakeun kakak salila sataun nya neng nya bisa nu nanyakeun tenang neng berangkat langsung usaha hati-hati tet benang setahun masya Allah datang ke dinya naik Fortuner si neng nanu nanya tihela kak Pendi ya Allah jadi kasep kakak cenah ieu ya Allah ya Rabbi kok jadi berubah kos kakak ieu kakak teh tah baheula mah jore kok kuari mah ieu jadi kasep kieu kan meureun aya buntutan kene tante tah eta jadi neangan kekuatan kiai moal jadi wali lamun henteu dicaci maki moal jadi solihin lamun henteu dicaci maki jelema luhur pangkat teh eta teh dicoba heula ku Gusti Allah geus mah diomongkeun kabelah ditu na dicaci dibaki bahkan diciduhan lamun sarwana moal lulus ulah sarwana tenang gerak Allah kabeh keur dicoba ku Gusti Allah sungut-sungutnyana tapi eta titipan ti Allah eta teh ngomong nyaci maki teh ngagerakeun Allah Gusti asanang Allah we tuh tenang bersyukur ka Gusti Allah tahan uji urang dicerekan dicaci dimaki tingali Kangjeng Nabi diseret segala rupa Kangjeng Nabi datang ka diusir luhur jadi rasul nupang mulia-mulian tah lamun jadi kiai kakarek diomongkeun doang kos saja pengen dipikiaieun kan baheula nama itu sebenarnya pikiaieun ih kuari jadi garong masya Allah teu kuat uji teu tahan uji dah kabelah ditu dan ke insyaallah ulah dideuleu Abuya Cadasari kuarina ulah dideuleu Mama Bakri kabelah dieuna
ulah didelem mama gentur kapalih dieuna ulah ditingali Gus Dur geus jadina memehna dicaci maki dicawad tapi tahan uji karak ta eta teh batu ngaranna engke ngajungkel sorangan batu doh ya na ieu si awewe nu sakitu geulisna pasini jeung indungna mempertahankan kejujuran jeung keadilan mak tenang bae di imah kula anu ngadagangkeun ka pasar lain sieun teuing ka Amirul Mukminin tapi mak salila hirup urang di dunia moal lila mak diperhatikeun ku Sang Khaliqu Allah lamun urang hirup jujur jeung adil engke bakal karasa mah di akhiratna tapi lamun urang kuari gedebul gede bohong ngoplos jeung sajabana teh jujur engke kumaha dihareupeun Gusti Allah neng cak mana ene ieu neng boga ilmu ti mana asana neng ieu teu ka mana tapi boga ilmu nu sakitu paharana tenang mak Amirul Mukminin selalu memberikan petuah-petuah asli nama ti Allah mak geus teu kumaha neng me cak mana cek Sidina Umar bari balik di jalan aslam isuk maneh datang deui ka eta awewe selidik kok bisa hebat kitu mempertahankan kejujuran jeung keadilan makaning seorang wanita gadis deui tetapi begitu kokoh aya naon sih pada dirina lalaki ge hese mempertahankan kejujuran jeung keadilan komo awewe mah kapan nafsuna aya salapan eta teh kadeleuna be isinan ge coba toel mun teu muka calana tama di ditu di Belanda atuh kuari mangis ka urang awewe salapan ieu urang lamun nyaritakeun krisis di Indonesia kuari ya geus sabaraha ratus keluarga wanita nu mentek cerai ka salakina gara-gara salakina kesulitan usaha emang kumaha kitu ayeuna mantak diperkirakan bakal loba janda waktu keur hendak menghadapi Covid bakal loba janda iya karyawan di PHK ini kumaha coba ya dibantak cek Kangjeng Nabi aksiru min dzikri hazimil ladzat lobakeun eling kanu megatkeun kana kangenahan ya nek maut aya maut masa sekaligus ninggalkeun kangenahanna ieu aya nu dikredit ninggalkeun kangenahan teh dikredit urang keur ngeunah imah tangga imah teger teu bocor tembok deui teu kahujanan teu kapanasan pamajikan urang sehat tiba-tiba bebeja anak urang bah naon sanyo paeh heuh teu ngocor coba teu we rusak bah mulai tah jadi pikiran sanyo paeh coba tuh tangan tukang ngomeanana mekanikna bengkelna jangan kaditu eueuh bah keur arareueuh ku ari bah deuk kumaha coba poe eta sapoe teu boga cai dua poe teu boga cai mulai tah kangenahan kurang hayang sugih nyieun kontrakan 20 pintu 30 50 wah stabil Masya Allah cokotan kurang duitna ngeunaheun kan alhamdulillahirabbil alamin jol Covid mulai cinglu perampingan NASA perampingan berbagai pabrik perampingan nah kalau arti kontrakan orang baraliknya nu 20 pintu tinggal 3 pintu korban PHK tinggal si bapak naweru goblok jadi tolol sih cak mana nolol saata sih atuh mah geus kitu bae cek nya atuh kitu ge cenah pan listrik bade dibayar bae atuh dibayar ge masalah da kamari mah untung lain kitu cek nya ge batur anu di PHK nya nu ribut bukan
korban ayo coba ayo dek kumaha kula telepon jeung adik kula di Yogyakarta kejadian di Yogyakarta teh aya anu loba nu digawe di penerbangan Jakarta berbagai penerbangan perampingan kan karyawan balik ke Jogja Masya Allah kuari nu tadina di penerbangan ngurusan kapal dagang embe kan jauh jasa dagang embe mah aya deui nu dagang nasi uduk aya deui nu dagang keripik dan lain sebagainya iyalah krisis mangkani wallahu alam datang ka iraha terus masih kadituna krisis iku kudu dikumahakeun teu kudu dikumahakeun ieu mah sebab kabeh ge gerak Allah tinggal urang tumarima bae kabeh ge jang menang Allah tabahkeun hate urang ieu teh seakan-akan urang teh tahan uji jadi dipelakeun dina pasir di batuan engke ge batuna ngajungkel sorangan akar-akaran tah mudah-mudahan urang gabehan bisa ngakar sih emang geus ngakar teh heula ieu mah coba ge buka akarna geus loba jasa ge para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ki aslam langsung anjeunna neliti begitu diteliti ngobrol Masya Allah ngeunaheun ngobrolna cik eta awewe teh abdi mah ngarasakeun hirup teh nikmat lantaran mualila di alam dunia teh daripada ngabohong ngoplos jeung sajabana sakumaha instruksi indung abdi ma abdi mendingan teu dagang cek manehna sebab nu dipake kasieun engke dihareupeun Allah Subhanahu wa taala di dunia malah sakedeung cakena paling teu dahar paeh gering paeh dan lain sebagainya misalnya tapi di akhirat bahkan teu aya paeh ceki aslam ieu awewe hebat amat sih pemikiran anak kok bisa jujur jeung adil kieu ti mana ieu ditanyakeun ti mana boga ilmuna abdi teh ngaji di samping ngupingkeun Amirul Mukminin oge ti para sahabat-sahabat anu sejen hiji bae abdi mah nu dipake kasieun teh hiji ketika maot besi teu mawa iman Islam nomor kadua nalika pertanyaan kubur besi teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir nomor katilu besi aya dogdotil kubri gencetan kubur nomor kaopat ketika dibahas dihudangkeun ti kubur ieu kabeh digiring ka mahsyar rupa-rupa jelema digiring teh aya anu hiber aya anu lempang aya anu kapanasan aya anu esod-esodan bari jeung mamawa ciri masing-masing anu beteungna gendut anu bobogaanna gede segala rupa abdi sieun salah di dunia majam walila terakhir engke ditimbang amal terus ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim salamet apa henteu eta nu di pikiran ku abdi Masya Allah nuhun neng atuh keke ai bapa saha abdi teh tangan kanan Khalifah Umar ya Allah ya Rabbi sugantesan es negarawan cek manehna geus ubah salah laporanlah ke aslam ka Sidina Umar seperti tadi cek Sidina Umar cek Sidina Umar kudu dibere hadiah naon awewe model kos kitu cek aslam hese atuh mah hadiahna sebab naon geus nganggap leutik soal dunia nyana mah geus ka akhirat bae lamun aya awewe diduku geus ulah nyaritakeun dunia akhirat bae geus ulah dikamamanakeun siap ya mau dibikin kasia ini mah ka Haji Apeng naon dibikin kanu kos kitu mau cocodot sia mah tuh aya Haji Apeng mah mbahna cocodot ya kali nah hese urang teh awewe teh ya Allah ya Rabb pasti niki aslam jeung Sidina Umar teh urang bere naon hadiahna lamun duit sabara dinar sabara dirham lamun emas sabara gram
jeung ieu teh lamun dibere bab so bangunan kudu kos kumaha bangunan anak sebab hese amat ieu neangan awewe jujur jeung adil istikharah Sayyidina Umar ka Gusti Allahu Akbar minta petunjuk dek dibere hadiah petunjukna cek Gusti Allah Umar aing nyiptakeun wanita seperti eta teh sembarangan eta teh piminantueun maneh nu kudu dikawinkeun jeung anak maneh jeung anak anjeun nu ngaran Asim Masya Allah tuh langsung isuk-isuk Sayyidina Umar ngalamar ka dieu jang piminantueun anakna nu ngaran Asim kasimpulanna mah atuh awewe teh bisa ngomong ku kumaha nya abdi nu susah ieu kudu dikawin ku anak Amirul Mukminin. Masalah cek Sayyidina Umar kurangan sekadar ngaran doang Amirul Mukminin lantaran kula ge teu cinta jeung tersep kana dunia kula mah kana dunia teh geus tolak tilu tolak tuki salasan Sayyidina Umar mah geus nolak ka dunia teh geus teu hayang setik-etik acan ari si ieu mah pernah nolak ngan tolak hiji rujuk deui tuh tolak mah kudu tilu atuh hidup nolak mah atuh kuari babalang batan neangan dunia per detik per menit bah mun kuari paeh ieu mah disiksa jasa ieu mah ya lantaran embungna kana dunia teh embungna hayang bae beuh batur makan kiai teh gundamna teh sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman zaman ala rasul gundamna aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam gundam kiai aya anu maca yasin yasin wal qur'an akal malika dia wal qur'anil hakim min kalamil mursalin malika dia ala siratal mustaqim gundamna aya sia malai karung goni karung ayam ka gundam ke aduh geus ieu malaikat geus kieu mah aya geura paes ya aya geura paes ya Allah ya Rabb nah iyalah sebagai gambaran mualila orang hirup di dunia sakumaha nu kuari ku urang keur dirayakeun ngaratusna pasti urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun bakal nyusul Haji Somad maot urang bakal nyusul lamun urang nyaritakeun nyusul asana nu kolot pasti teu heula nu kolot lo ngomong ya Allah ya Rabbi geus sabaraha puluh geus sabaraha ratus nu maot engke ge kagiliran malam ieu almarhum Haji Somad almarhum Haji Anu almarhum moal kebal deui almarhum Haji siapa hasud tolol iyalah nah nu kudu kurang direnungkeun naon ieu ternyata saenggeusna maot keur carita bae heula keur carita sakumaha tadi kumaha di jero kuburna eta jenderal kumaha di jero kuburna eta letnan eta kapten eta mayor dan lain sebagainya eta pengusaha ya eta kumaha eta ustad eta kiai eta majang gambaran doang ai urang engke kumaha ai aing engke kumaha si itu mah beureun seorang jenderal anu tatadina jadi garda terdepan untuk mempertahankan bangsa jeung negara besi acak-acakan jeung besi kalut besi aya serangan ti Amerika serangan ti Cina serangan ti PKI aing anu jadi dihareupna ku sakitu bae ge geus dicatet ku Gusti Allah sorga teh jeung can perang can naon boga niatan doang acak-acak ku sia negara aing awas aing sebagai jenderalna aing sebagai kaptenna aing sebagai mayorna ulah coba-coba sia ngerusak negara aing encan perang encander boga niatan kitu unggul geus dicatet sorga deui kumaha tuh si ieu naon niatanana naon niatanana lain kikieuan ya Allah
mah niatan naon jaka dieu ge tadi geus ngomong bae diberkatan mal goblok. Geus seret Haji Nasir katukakeun. Ngariung si kitu heran aing mah. Ngaji bae sok boga pikiran kos kitu. Ayo kabehan-kabehan. Oh ya. Lamun jadi bupati dengan sakadar sesenangan, dengan sakadar neangan dunia kumaha di jero kuburanana. Tapi lamun niatanana saat ieu abdi jadi bupati, ieu teh anugerah ti Gusti Allah dek diberesan ku aing. Naon-naon kasus-kasus mempeng aing jadi bupati. Ku aing dikontek ka Polresna, ku aing dikontek Dandimna, ku aing dikontek dan remna supaya negara kondusif ulah aya keluhan-keluhan ku niatna bege sorga encan berangkat ku niatna bege sorga kiai bukan niatan nah mumpung aing jadi kiai kumaha ge geus aing mah menta bae melalui proposal ka negara neraka kiai ka neraka bupati ka sorga deuk kumaha coba ieu mumpung aing jadi kiai geus pokona mah jebol ku aing pokona teh duit sosial pokona guys pokona dunia dan dunia anu ngabanggakeun dunia dina Al-Qur'an ayat mana anu ngabanggakeun dunia tapi kunaon barang jadi kiai ngabanggakeun dunia siksaeun Allah kiai tinggal kiai ieu mah keur carita jang sebuah renungan urang ulah terlalu cinta karena dunia dele ta awewe tadi Sidina Umar mak tolak tilu kada dunia horenganan piminan tuana ge sarua terseben kana dunia jadilah perkawinan sanggeus jadi Masya Allah ditingali perkawinan antara wanita jeung anak Sidina Umar tadi waduh bener-bener sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi saloga. Ya Allah ya Rabbi cawadin sebab naon bahasa awewe nage di dunia mamualila abdi teh salila amprok jeung asim abdi bakal ngaladenan sakumaha layakna seorang istri aslina abdi ngaladenan suami berarti abdi ngaladenan perintah Allah sebab rumah tangga adalah ibadah geus kulantaran ibadah abdi disesuaikeun jeung aturan-aturan rumah tangga naon bae anu dilakukeun di rumah tangga eta supaya jadi bener-bener ibadah urang teh rumah tangga teh ibadah geus atuh kumaha layakna rumah tangga udah sok kajupa sini ye urang rada nyeri sirah pencetan pamajikan rada nyeri tonggong pencetan ku urang ye nyeri cek dina ye kabelah deui tereh tah tereh siapa suka justru seureun heran aing mah dasar goblok sih mah tuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kacaritakeun kiamat gambaran-gambaran kiamat geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi begitu kiamat sesuai jeung amal-amal per masing-masing pribadina di dunia engke bakal nonjol paling hebat adalah manusia nu jujur paling hebat deui jelema anu dermawan paling hebat deui jelema anu boga ilmu tanpa pamrih dakwahna terus-terusan teu boga kasieun jeung karempat tuh ya nah iyalah begitu kiamat ya Allah ya Rabbi eta si awewe teh ya dihudangkeun ti kuburna teu boga perasaan naon ka mahsyar datang ka mahsyar ditimbang beuh timbanganna leuwih begitu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim hiber sakumaha kilat tret datang ka sorga jujur teh kos kitu tah amun deuleu ka dieu pan beungeut jujur maka deuleu emang eueuh ciri atuh aya ieu mah beungeut pembohong ka deuleu ge
Osok nyari osok dongeng eta singkat teh setik deui. Osok nyaritakeun eta teh dongeng anu opat jelema dihareupeun lawang sorga hayang pageura-geura asup ka sorga. Opat jelema cek ieu aing heula, cek ieu aing heula, cek ieu aing heula. Hampir ribut dihareupeun lawang sorga. Ieu mah geus jelas deuk ka salalorga ngan lawangna can dibuka. Jadi ieu pas ini aing heula, aing heula, aing heula, aing heula. Akhirna malaikat Ridwan ngutus malaikat Jibril. Jibril, segera tangani ieu. Kukula mau laka dibuka ieu lantaran ribut hayang paheula-heula. Jibril datang. Ieu saha? Abdi ieu adalah jelema anu munggah haji. Hajina mabrur, sedangkan haji mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Abdi ngalaksanakeun haji sesuai jeung aturanna, ikhlas luar biasa. Kudu ti heula abdi. Aisyah nyaho munggah haji teh saha? Ti kiai. Tah ieu kiaina. Atuh kosia nyaho ti kiai Aisyah hayang ti heula. Oh nyampura tuh. Ah mangga ada malaikat Jibril sok sombong sia. Iya abdi ieu adalah pejuang sabilillah, memperjuangkan agama Allah. Datang ke tanpa pamrih abdi mangges, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan kampung halaman demi luhurna agama. Abdi teh memperjuangkan agama, gugur di medan laga sabilillah, syahid abdi. Sedangkan jelema anu syahid boro-boro di akhirat. Di dunia kan yang dijelaskan la yamutuna teu paeh karasa ku abdi. Abdi kudu teh heula ka surga. Ai ente cek malaikat Jibril nyaho bahwa syuhada ganjaranna gede kudu ka surga ti saha? Ti kiai cekna. Mana kiaina? Eta. Atuh sia mah itu sombong. Hampura cekna heuh nya. Di mana ieu? Nu katilu. Abdi ieu nu mantak hayang ti heula. Lantaran abdi diberi anugerah ku Gusti Allah, dagang abdi, tani abdi, masya Allah maju terus sehingga numpuk harta abdi. Ku abdi disesuaikan dengan aturan anak. Masjid ku abdi dibangun, majelis salim dibangun, pondok pesantren dibangun, yatim piatu ku abdi disantuni, ya fakir miskin ku abdi disantuni, janda-janda jompo ku abdi disantuni. Nah iya kan ganjaran aja jelas. Ayo nyaho kitu ti saha? Ti kiai sih jaga mana kiai? Iya. Lain eta lain. Salah nunjuk aing. Iya. Hei, kiai kumaha? Cek kiai teh. Cek nu tiluan teh geus atuh kiai bae teh heulakeun gua. Ja kami nyahona ganjaran ti kiai, cak anu haji mabrur. Kami nyahona ganjaran ti kiai cek nu syahid, kami nyahona ganjaran ti kiai cek anu dermawan. Geus bae kiai bae lah nu ti heula ka surga, ke kami nuturkeun ridho kami kiai ti heula. Kiai cek malaikat Jibril geus dipersilahkeun kudu ti heula ieu mah wayahna bae kiai ti heula. Teu bisa cek kiai. Kula moga ilmu teh lain jang sosombongan jeung babanggaan. Kula teh kapan diberi ilmu teh jang mituturan. Nu salah supaya jadi bener, nu zolim supaya jadi adil, anu susah supaya sadar kasusahanana, dan lain sebagainya. Abdi mah teu aya naon ngan sakadar nuduh-nuduhkeun hungkul. Alhamdulillah berkat dakwah abdi ieu teh geus meunang petunjuk-petunjuk. Atuh mangga bae lah ti heula abdi mah pandeuri tawadu di sorga ge kiai. Alhamdulillah. Ya. Aduh, ya mah budak. Bener ada tolol seutik ya. Atuh ngaku tolol kan. Tawadu. Geus kiai mah ngeunaheun dituturkeun anu tawadu. Boro-boro di dunia, di akhirat titah asup ka surga ti heula ku katawaduanana henteu. Kayak teh urang atur bae tuh cek malaikat Jibril saha anu layak ti heula. Cek ulama, cek kiai nu layak ti heula, ieu heula ye jelema nu dermawan. Sebab loba jasa jelema nu bungah waktu di duniana. Sabaraha ratus fakir miskin bungaheun, sabaraha ratus yatim piatu nu bungah mungkin 1000, sabaraha ratus kiai jeung atawa naon kitu ngara ustad anu bararungaheun dibelikeun kitab pondok majelis taklim.
sabaraha tokoh masyarakat jeung masyarakat tumpengahan lantaran dibangunkeun masjid iyalah nu layak teh heula. Oh bener atuh kitu mah mangga teh heula. Jadi di akhirat ge kiai mah ngatur bae. Kiai nu bener. Lain kikieuan. Geus teh heula. Cek malaikat Jibril nu layak asup nu kadua saha? Nu kadua nu layak adalah sabilillah. Lantaran nyana geus bisa memperjuangkan agama demi umat sarua bae. Urang kuari aya agama Islam di dieu teh ieu teh berkat kangjengna teh aya dilanjut ku para sahabat teh aya dilanjut ku para tabiin teh aya dilanjut ku para atba dilanjut ku para wali-wali sanga dilanjut ku para kiai-kiai nu bebeneran dakwahna. Mun kiai nyaho salat di mana urang, nyaho wudu di mana urang, nyaho jujur di mana urang, dan nyaho naon-naon ti kiai. Nah, maka ieu sabilillah layak demi umat, demi agungna agama tiheulakeun. Tiheula. Nu katilu, nu haji mabrur katilu, kiai panderi ngiringkeun kiai mah. Jadi kiai nu jujur eta nu adil kiai teh lain bae ngatur di dunia di akhirat ke tetep dititah ngatur bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran tina cerita nu tadi seorang wanita nu jujur jeung adil hiber ka sorga. Seorang kiai nu jujur jeung nu adil lain bae ngatur di dunia tapi di akhirat ke tetep bae dibere mandat untuk ngatur-ngatur supaya naon katingali kejujuran jeung keadilanana. Geus eueuh deui urang doakeun ku ari mudah-mudahan almarhum Haji Somad dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh bapak-bapak urang, emak-emak urang, anak urang, salaki urang, pamajikan urang, dulur-dulur urang, guru-guru urang nu geus tari heula maotna urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih keneh hirup mudah-mudahan urang bisa ibadah dengan sayakin-yakin ka Gusti Allah melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menta ka Allah urang maotna kabeh husnul khotimah. Segala rupa dosa urang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun di akhirat jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun ku urang keluargana mudah-mudahan aya dina kasabaran jeung katawakalan. Kiai-kiai ustad-ustad urang doakeun mudah-mudahan dibere teger, dibere kuat dalam rangka dakwah li'ilai kalimatillah. Urangna mudah-mudahan kabehan dibere hidayah ku Gusti Allah. Sakitu bae ala kadar mau izah dina wengi ieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Ieu mah Haji Nasir be datang deui ka ieu mah teh dibejakeun kula kurang sehat nungguan sehatna cekna teh. Ieu jelema keukeuh jasa ieu mah jelema tah lain sih sebenarnya. Nah ieu lah hampura Haji Nasir ku akrabna be ke kula. Ya akrabna lain lalagaan ya mah aya kadururan jeung akrab. Terus kuari geus siap mawaan kayunya nyaonang maling nyaonang lain teh ya jang haul cenah. Nah iyalah urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa bilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim waghsilhum bil ma'i wa thaljil wal barad wa nakkihim minal khataaya kama naqqasa min ad-danas wa ta'ababa as-samaa
liruhim wajah fil adhan jambihim walakim wal hujjata wa yaumil qiyamah Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.